Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten kanggo pamarsa sadayana patepang deui sareng abdi lina dina acara Lintas Warta. Dina waktos ieu sim abdi bade ngadugikeun sawatara warta anu pantos kajantenan dina dinten kamari-kamari. Nyaeta longsor di Desa Sukaraja Kabupaten Bogor. Ngarah jentre ayu urang ningali videona. Longsor anu lumangsung di Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nyebabkeun puluhan imah ruksak kulantaran katerjang material banjir. Di Kampung Ciputi Tongoh, Bogor, katembong imah-imah nu aya di deukeut gawir kaurug ku taneuh. Ngan ukur aya sababaraha di antara anu katembong bagian hateupna jeung sababaraha deui rata kaurug ku taneuh. Aya warga nu nyebutkeun longsor anu lumangsung kasebat kajadianna dina poe Rebo isuk. Samemeh longsor dimimitian ku lini di sakiratan jam 4. Kiwari, sakabeh warga oge ngungsi ka imah tatangga jeung dulurna nu aya di sakitaran kampung. Salian kusabab imahna rusak, warga oge ngaku sieun oge longsor susulan. Sakitu wae warta nu tiasa kuring didugikeun. Hapunten tina sadaya kalepatan. Mugia ieu warta tiasa masihan informasi kanggo pamarsa sadayana. Amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.